cuaca kuat ke saya kieu panas gayap pada matu sunten ieu teh saum detik-detik terakhir panas biasa hujan wae ayeuna aya panas sae pisang singkariat cuaca ngahiap ngelekep panas na menterang alah halodo saya kena peplakan duka marelak naon tah Ohek, ohek, aya saya itu ohek-ohekan ohek, 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 ohek. aya tukang ojek teh geuning batuk teureun-eureun alah karunya alah palaur kunaon nya biasa ge ngojek sok kekebutan gitu ye arigo geuningan batuk Pot, oi naon kunaon maneh batuk uing. bisa batuk gitu Teuing atuh urang ge teu nyaho panyakit biasa. Maneh sehat? alhamdulillah urang mah sehat wae lantaran bisa ngajaga kesehatan geus sabaraha poe eta maneh batuk Ti mangkukna euy. geus lila geuning panas beuteung iritasi eta teh lambung Piraku. bisa jadi eta biasana letah tah sok mararentis eta teh sok ngadar pecin tara Sok tuh jeung tempe pan meh gurih sakumaha pecina sabungkus. loba teuing atuh Pan meh gurih atuh. Resep teh goreng tempe maneh. eta batuk nih tarik kitu laun atuh tarik-tarik teuing batuk teh Kunaonnya ubarna nu alus. pira batuk atuh gampil make bingung batuk mah biasana eta tah naleta loba bakteri eta teh kuman mata kudu maca pengetahuan wawasan supaya bobari nu badanna Alah, sia eta batuk kuat ka dek utah kitu parah sigana teh. nempo cikleta maneh calawak alah kuat ka bodas kitu letahna oge sareng bareureum mararentis da eta teh biasana landongna kedah cobian ngahakan tomat atawa jeruk hasem Haseum atuh merel. apanan meh cager ari maneh jadi si vitamin C eta bisa nganetralisir bakteri ngabasmi bakteri maneh teh bohna tenggorokan bohna lambung oge tiasa dibasmi Benar kitu eta teh. Waduh piraku. Kasababari ubarna. Tomat sakumaha tomatna tah. terserah eta mah dek sakilo
Rek saparapat. Vitamin C penting. Menguras bakteri di setiap lambung. Apa? Tomat. Apalah tuh loba di warung ge. Oke arek meuli. Hayang batuk. Embung teuing atuh. Sok hese napas. Renyem eta teh batuk teh. Usahakeun loba nginum. Oh sok eta ge tuak. Sudah mana makan tuak wae. Batur nginum ciherang anu tiis. Deur ngalegukan wae tuak. Pirang ngadahar tuak. Basa malam minggu jeung barudak 3 galon loba. Paingan teuing Gusti nu agung. Kuat kalobak kitu pergalauan kana tuakna. Nista panas beuteung eta teh bau nguap di jero lambung. Jadi we iritasi bisa batuk. Wah, piraku. Asli eta teh pipanyakiteun. Reunana tuh euy. Atuh da kumaha geus selera eta teh. Pesta enjoy. Enjoy kumaha geuning eta hasilna batuk ari maneh. Teu mikir. Tong loba-loba teuing. Oplos naon? Biasa we dioplos nama kucing teh rasa anggur. Lain alus itu teh kanu tuak teh. Ngaruksak alat-alat pencernaan. Kena manehna bakal loba gering. Batuk. Flu. Seul beuteung. Wah, piraku. Asli urang mah karunya we ka maneh. Marek eureun barudak da gara-garana teh malam minggu ngajakan pesta tuak di galonan deui. Urang kudu nguyup sagalon atuh mabok ngajongkeng sisi jalan gagaleongan. Tak karasa kumaneh. Ayo pot dek kadieu heula ka dokter. Sugan we cager. Kudu ka dokter atuh ku tomat we batuk mah sok kera netralisir. Vitamin C na ade eta ngabasmi kuman bakteri. Ngarti? Atuh dek meuli urang ayeuna ka warung. Ayo Kitu kan tuak we teh. Babok we teh lain alus. Goreng. Kana lambung rusak, luka-luka, kena teh gering we. Pucet, sepa, ala Gusti nu agung.